Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kumaha daramang sadayana bu, kumaha daramang pak, kumaha ngawalar salamna ikhlas, ridho, teka paksa, rela, saladar, bisa anu teu elingnya. Urang ngadoa mudah-mudahan anu ikhlas ngawalar salam tina manahna. Pamudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Mekah sareng Madinah, amin. Ibu hayang ka Mekah bu, geus dalaptar acan, baroga duitna, atuh saharek nu mawa. Tapi ulah leutik hate, mudah-mudahan orang sadayana nu hadir dina ieu patempatan, sadayana sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Mekah sareng Madinah, amin. Kari-karimun balikna ka Bareuli Sawah, amin. Kajian imah nu megah, kabeli mobil nu mewah, rizkina sing tambah-tambah, milikna sing tambah-tambah, pamajikan si bapak oge sing soleha. Nini ngagorowok ulah tenang bu, palebarnya masih kuring ge teu satuju. Oge doa anu kaduana khusus kanggo para pamuda jeung ka para duda. Aya duda, pamuda aya. Urang doakeun mudah-mudahan anu ikhlas ngawalar salam tina manahna. Pamudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ngagaduhan jodoh anu geulis sapertos abdi. Golisto udah awewe atunya. Kumaha ramang bu? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhil lailah lailatas sururah wal fararah wa ja'ala hadhil jam'iyyah jam'iyyatan muhassalatan biha syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Supados langkung berkah urang buka ku sholawat, siap bu? Siap kaluarkeun sorana siap? Saur Kanjeng Rasul, man shalla alayya, sing sahajal anu maca sholawat ka kami wa rafa'u sautahu sareng sorana teh dikaluarkeun, sorana teh ditarikeun, wajabat lahul jannah, maka wajib pikeun eta jalma asup ka syurga. Oce hoyong ka syurga, kaluarkeun sorana siap. Sabar bari dibagikeun ayeuna ieu Kang, sabari bersolawat atunya supados henteu recet engkeun pas mulai. Urang sholawatan mangga sambil dibagikeun wae. Salatullah wa salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah wa salamullah ala yasin habibillah. Salatullah Habib
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pangpayunan kusim kuring dipihormat pengatur waktu menata acara kersana MC palih mana MC na kamana MC na leungit kamana ada mudah-mudahan ku Allah dimuliakan amin. Oge teristimewa segenap panitia penyelenggara acara ta'lim wa takrim Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana dina wengi ayeuna parantos ngayakeun hiji riungan parantos ngayakeun hiji acara yakni acara ta'lim wa takrim Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentos ku berlipat-lipat ganda amin. Ya Allah ya Rabbal margi naon cenah ceuk keur ngayakeun acara samodel kieu teh panitia teh ngabutuhkeun pengorbanan betul. Pengorbanan naon wae? Rupi-rupi. Aya nu ngorbankeun harta bandana, aya nu ngorbankeun tanagana. Betul? Aya nu ngorbankeun pikiranana, bahkan aya anu teu mikir-mikir acan. Aya panitia anu teu milu mikir aya belah mana diukna. Darek teh disebut mikir kumaha ceuk batur marariweuh betul. Ti mimiti nyiapkeun acar. Sok bantuan da capek. Ti mimiti nyiapkeun acar, nyieun ten, nyieun pang, nyawa sonsis, ibu-ibuna mararas. Ti mimiti mencit hai, mencit dom, mencit sap, mencit anu genut dipencit ti dieu mah. Apakah itu semua tidak membutuhkan pengorbanan ngabutuhkeun matakan urang doakeun ku sadayana. Mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentos ku berlipat-lipat ganda amin. Ya Allah ya Rabbal. Oge teh hilap ka para kasepuhan, para alimil ulama, asatid wal ustadzah, para kiai, para ajengan anu nampak hadir di ieu patempatan anu mana teu tiasa disebat namina hiji-hiji namung henteu ngirangan kana ta'lim sareng takrim simkuring anu mana para guru urang sadayana, para ajengan, para kiai anu parantos ikhlas manah nyanggakeun waktos kangge simkuring masihan waktos kangge simkuring anu masya Allah tawaduna nyabunya. Para kiai, para ajengan ngahargaan ka abdi, para ajengan, para kiai ku abdi teu dihargaan. Naon buktina ieu ku sabab abdi di luhur, para guru-guru diharandap. Lain salah abdi nyabunya ku sabab dina peuting ayeuna Pak simkuring teh kadah nurut ka panitia. Betul kitu Bu? Ku sabab dina peuting ayeuna dalam artian simkuring teh keur dibayar ku panitia. Janten hapunten nya para kiai, para guru sadayana, bapak-bapak wabil khusus hapunten. Ieu simkuring awewe di luhur lalaki dihandap. Tapi kali-kali kenae awewe di luhur nyabunya supaya aya variasi. Naon ece maseri ngajina anu mana urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan guru urang sadayana ku Allah sing dipasihan sehat badan amin. Ditambih-tambih barokah ilmuna amin. Ditambih-tambih barokah amalna amin. Oge nu jantan putra sinareng putrina sing jantan putra putri anu sholih tur sholihah anu tiasa neraskeun perjuangan mantena amin. Ya Allah ya Rabbal. Oge teh hilap ka aparatur pamarintahna manawi aya ti kawit Bapak RT, aya atuh Bapak RT. Palih mana Bapak RT? Eta. Bapak RW na aya belah mana? Di mana? Keur kieu Bapak Kades aya belah mana? Aya di imahna nyebunya. Urang doakeun rek aya rek teu aya urang ngadoa mudah-mudahan pamimpin urang saena ku Allah sing dijantenkeun pamimpin anu adil amin. Pamimpin anu amanah, pamimpin anu bijaksana, pemimpin yang senantiasa dicintai oleh rakyatna sehingga Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun desa urang, ngajadikeun kacamatan urang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur soleh anu mimpina soleh anu pimpina amin ya Allah ya Rabbal. Oge teh hilap ka ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha daramang sadayana. Anu palih ditu araya Bu, anu cangkel aya, nu hayang geura balik aya,
nyeri cangkeng, nyeri tuur, nyeri beteng, teu boga duit, loba hutang, anu kerepase ajeng salakina aya, Gusti nu agung. Anu hareudang aya bong, aya komo nu biasa tara make tiung bada panas. Sok we balik tina ieu patem-patan naon anu mimiti dibuka. Tiung heula ta senek heula. Atuna tiung da senek mah geus dibuka ti tadi nya geus beak balahan mah. Betul, Bo? Heeh. Eta si tiung teh dialungkeun, leuheung dialungkeun anak-anak kursi, ieu mah kana rak piring. Jol salakina rek masak mie eta tiung dijieun ceumpal. Saking ku make tiung teh pan, hareud. Tapi mudah-mudahan panasna urang hareudangna di alam dunia, sing entong ngalaman panasna di neraka. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu semangat, Bu. Masih semangat masih. Anu palih ditu aya, anu pengker aya anu pengker. Masya Allah, belah ditu bapak-bapak nangana mon-mon lohok ke kaharepos nu bogoh. Araya Pak, anu palih ditu aya, aja kaluarkan suara nasihat. Mapai jalan satapak kajuk-juk kahiji. Tah ulah kahiji lembur, bisi jadi mawar bodas. Tapi ieu sim kuring ceramahna nyanyian wios Pak. Wios teh bisi ulah sim kuring sok dicarekan budeuh cenah zaman kiwari ceramah meni loba gaya. Aya nyanyian sagala, aya bodoran sagala, deuh nanaonan. Lain nanaonan nyapanya kusabab lamun misalkan zaman kiwari ngaji teh dibaringi dengan candaan sok balalubar betul. Henteu bubar nundutan. Henteu nundutan tibra. Henteu tibra api-api kacai ngan teu balik deui. Teuing bener kacai, teuing dileg-leg ku jurig eta teh. Betul gitu? Saurna teh aya pertanyaan, emang boleh neng urang ayeuna keur ngaji seserian? Boleh teu? Boleh. Anu ulah teh nyeungseurikeun anu emang boleh ece urang ayeuna seserian babarengan? Boleh teu? Anu ulah teh seserian naon teh berarti? Meni molotot ka dieu nyebut gelona. Ibu aya Bu? Da teu salah seurimanya. Jalma anu seuri efek kana awakna teh jadi seger, betul Bu? Kunaon atuh ayeuna loba jalma gering? Tara seuri, jangar we jeung jangar, betul Bu? Mata kan jadikan kesempatan ngaji sareng sim kuring sorana bebaskeun siap. Hayang seuri der, hayang seuri, hayang nyanyi, hayang balik, ulah eta mah. Maksud teh kumaha Pak? Sorana bebaskeun bae siap. Ulah dikakempit dina tikoro bisi jadi setruk. Siapa? Karek di mana bieu? Mapai. Tapi ulah kahiji lembur ganti ku hiji majelis. Siap Bu? Mapai jalan satapak kajuk-juk kahiji. Teu lembur di lembur deui. Henteu karasa capena sabab make kendaraan. Terus gitu. Aya nu kadia naik mobil aya, naik motor aya, berjalan kaki aya, dibere duit ku panitia 10.000 ewang, 5.000. Mani watirnya. Aja kapaksa teh ka dieu. Dipaksa henteu bagus. Kusabab kana tolab ilmu mah urang teh ulah kapaksa jeung dipaksa, tapi kudu maksakeun. Ibu maksakeun ka dieu. Bapak maksakeun ka dieu. Cik sim kuring bade naros ka orang mana ieu teh? Ka orang buah bedul. Buah bedulnya. Coba ibu-ibu jeung bapak-bapak orang buah bedul sim kuring bade naros wios. Kira-kira dongkap kana ieu patem-patana bade seja tolabul ilmi atanapi tolabul kejo. Tolabul tadi nama rek tolab ilmu ngan angger ari keresek masuk di bawah. Ayeuna mawa keresek ka dieu aya keur naon eta teh? Ih lumayan cenah aya jeruk tilu asupkeun. Aya cau hijib jejelkeun. Kana ibu nu aya we di dieu wadahan. Ngan kade balik ka imah bongkar eta babawa bisina poho digantungkeun dina paku menang saminggu aya papais buruk di dinya. Tapi sim kuring mah insyaallah husnudzon ka orang-orang buah bedul mah.
bahwasana datang kana ieu tempat teh seja bade tolabul ilmi oge apal kana fadilahna tolabul naon cenah neng fadilahna tolabul ilmi urang tingali ja dina kitab Lubabal Hadis saurna kumaha man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdala min ayyusalliya alfa rakaatin tatawwu'an. Maka sing sajalma cenah anu ngaji anu naon cenah araya rek disebut yang celengan dengar icep ieu teh araya sing sajalma cenah anu ngaji anu naon cenah ngaji gitu sakumaha ngajina baban satu bab saja hadir hungkul ngaragapkeun hungkul dina ieu patempatan rek diamalkeun eta marek henteu diuk hungkul ngaregepkeun hungkul kana mangka aya afdala eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Aya di dieu orang dia nu pernah salat 1000 rakaat aya henteu? Lamun aya eta hulu tinggalin di handap. Saking ku berat betul Bu? Saking ku ripuh betul Bu? Tapi ayeuna ibu sareng bapa dongkap kana ieu patempatan sejak bada thalabul ilmi maka yakin dosa urang sadayana dihampura ku Gusti. Maragi dina kitab Tanbihul Ghafilin saurna kumaha? Di mana-mana aya riungan, di mana-mana aya pengajian siga urang ayeuna kieu Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikat napikeun datang kana ieu tem erek naon eta malaikat datang kana ieu tempat teh oh rek naonnya eta malaikat datang kana ieu tempat erek nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak matakan luar biasa fadilahna mencari ilmu teh betul Bu. Timbul pertanyaan ti Ibu Titin kan tadi cenah gadingan aya keterangan bahwasana alusan keneh urang ayeuna tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat naha aya Ibu Titin di dieu Ibu Lilis aya Ibu Eis Ibu Nur Ibu Imas Ibu Ai Ibu Eneng Bu Enung araya pertanyaan anak nah neng cenah urang teh afdolan keneh tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat mangkaning dina salat mah urang teh aya wuduna aya rukuna aya sujudna tapi nah geuningan urang teh afdolan keneh tolab ilmu dijawab ku si bapa apalah arti urang ayeuna salat 1000 rakaat lamun misalkeun teu dibarengan sareng ilmuna leres Bu ayeuna si Ece salat 1000 rakaat ari teu make ilmuna mah salatna ge bakal sia-sia ka nyeri-nyeri sirah Ece ayeuna si Ece puasa henteu apal kana ilmuna maka kur haus jeung dahaga hungkul leres Pak ayeuna si bapa indit hajian indit umrohan teu apal kana ilmuna maka kur kaolok-olok duit jeung waktu semata betul Bu matakan beramal tanpa ilmu maradudatun latuk balu moal ditampi ku Gusti na'udzu dina kitab Zubad saurna kumaha faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maradudatun latukbanu sing sahajalma siap nyebut ma belah itu ayah bapak araya nu tengah itu araya ibu menrek mawat atau soraan makago araya ieu teh sim kuring ditingalikeun hungkul mah era siap nyebut ma siap sok sing sahajalma anu tengah mah eueuh anu teu nyebut ma balikna nincak tai sok nyebut ma siap sing semangat sing kompak siap ibu nu tengah araya sing sahajalma ih heg make seni atuh eunekeun mang ma terus doma eta mah sok make seni sing syahdu sing tenang siap sing sahajalma gitu ibadah teu jeung ilmuna maka ibadahna Allah jika dombanya meniraing moal ditarima ku
ku Gusti bandara turuk tuk 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 araya ya semangat kene semangat keluarkan suara nasia ulah dikekampit dina tikoro bisi jadi setruk siap beramal tanpa ilmu teh mardudatun latuk balu moal ditampi ku Gusti nu tadi dina nalika aya riungan di mana-mana aya pangajian siga urang ayeuna kieu Allah Subhanahu wa taala teh ngutus ka malaikatna pikeun datang kana ieu tem rek naon eta malaikat datang kana ieu tempat teh eta malaikat teh erek nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak Bu karasa teu ayeuna urang keur dicabutan dosa henteu ari bapak-bapak sugan karaos henteu henteu lamun karasa mah geus pingsan urang teh Pak betul ku sabab gede kene dosa na tinimbang awakna terus kamanakeun cenah Neng eta dosa nu menang nyabutan teh eta bu malaikat nyabutan dosa orang dia di bedolan di gembol di karungan dibawa ka ditu ka gunung ka mana cenah gunung naon berarti di dia Ciremai dibawa ke gunung Ciremai ari cek gunung Ciremai teh geus di mana maneh malaikat meni ringkid meni naon cenah apal orang dia ringkid naon ari ringkid teh rarebo sagala dibawa bebekelan malaikat meni ku loba teuing ditanya ku gunung teh geus di mana maneh malaikat rek ka mana maneh eta mawa naon ditingali teh geuningan dosa orang buah bedul mani loba cenah Pak dosa orang buah bedul teh emang cenah cek gunung teh rek kamanakeun eta teh malaikat kaula erek miceun ieu gunung naon erek miceun ieu dosa teh ka maneh gunung ari cek gunung teh cenah hampura malaikat kaula moal narim kusabab di dieu ge geus loba dosa mah lanjut kamanakeun atuh cenah gunung lamun misalkeun ieu dosa ulah dibikeun maka maneh ulah bingung malaikat bawa we ka ditu ka laut ka mana cenah laut naon berarti di dieu aya laut teh di dieu Bu laut naon Cibatok hah gunung hah laut naon Pak situ patok dibawa ka situ patok hayang seurinya ari tadi mah gunung Bu ka malaikat teh langsung ditolak mentah men ari laut mah henteu cek laut teh geus di mana maneh malaikat meniripuh geus di mana maneh malaikat meni ngesang cik calik heula atuh sakedap nyanak naon sih eta teh ditingali geuningan ku laut teh reuaseun eta laut geuningan eusina teh dosa hung geuningan loba dosa orang buah bedul teh tapi ece tina lobana dosa orang buah bedul teh geuningan lobaan kene dosa pamajikan kanu jadi salaki Allah cek si ece eta si bapa langsung culak-culek cik aya teh nya pamajikan aing di dieu ibu sim goreng rek nanya ari ibu boga dosa teh ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maut moal ih meni pede orang di euy ulangi ce sing fokus atuh ditanya teh ece boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maut moal geuningan pede wae Pak sakali deui dah Bu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maut moal ih eta moal keneh bae berarti yakin orang dia mah sok mentah hampura ka salaki unggal poe tara dinya terus mentah hampurana iraha atuh lebaran oh gitu berarti yakin orang buah bedul mah ibu-ibu teh marawat teh rek bulan Syawal kusabab lebaran dibehakeun dosana betul Bu naon atuh cenah cak laut teh cik sim kuring rek ningali naon wae dosa pamajikan kanu jadi salaki teh ditingali teh geuningan Bu cenah loba orang buah bedul mah ibu-ibu teh anu osok melototan ka salakina ibu sok melotot ka salaki atuna osok mah nya peureum ka salaki teh nya teu kaciri
Ibu sok nyentak tara ka salaki. Sok nyentak tara. Bapak-bapak sok disentakan tara. Ih atuh paingan baregangnya. Ibu nahasi salaki make sok disentak. Hah? Tara mere duit. Ayeuna tara mere duit salakina. Geus teu aneh Pak. Survei membuktikan bahwasana perilaku seorang istri kepada suami zaman sekarang itu kumaha saldo. Kumaha salaki keur loba duit jeung salaki teu boga duit kumaha kacirina. Kumaha kacirina? Tong boroning perilaku ningali beungeut salaki ge beda atuh. Keur loba duit jeung eueuh salaki keur loba duit kumaha kacirina aja. Kaset terus hurung terus naon deui Bo? Marah mai ditetep ku ece tika jauhan Gusti eta salaki saha sih? Kamu kok begitu? Bebaskeun sorana. Tong dikakempit dina ti koro. Kamu kok begitu? Memandangmu tabo. Tak bosan-bosan salaki keur loba duit mah ce. Tapi lamun salaki keur eueuh duit kumaha kacirina? Hidung cenah goreng. Bu salaki mah keur teu boga duit teu salah teu naon keur ngaringkuk ditoker kos ka ucing. Hudang teh bapana tingali wayah kieu mah salaki batur mah geus usaha ngan didinya mangalumuk ke kos seueuhaneun. Piraku kudu diduruk mah. Aya nu ngaduruk salaki di dieu. Aya nu sok ngageruk naon sok balelol ce ari teu acan tuang teu sok ieu. Heeh, Bu aya nu bedil di. Aya nu ngabedil salaki. Aya nu ngaduruk salaki di dia. Tapi bos sim kuring mah husnudon Pak. Ka ibu-ibu orang dia mah katingalina ge wajah-wajah solihah hungkul. Wajahna ge wajah surga hungkul. Pinter ngabungahkeun hate salaki. Ibu kenapa orang yang menikah diibaratkan hayang pahala karingala? Karena hal yang paling sepele pun apabila kita tahu akan ilmunya akan menjadi nilai ibadah. Dan sesuatu kalau sudah menjadi nilai ibadah akan menghasilkan pahala. Al ilmu qoblal qawli wal amal. Jadi orang teh kudu apal heula kana ilmuna sebelum beramal supaya amal yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Ece ngabungahkeun hate salaki beunang ta pahala. Naon cenah Bu? Ngabungahkeun saha? Salaki saha? Salaki sorangan anu dekok teh ku ece dibungahkeun luar biasa pahalana. Naon cenah neng pahalana ngabungahkeun hate salaki teh Bu geuningan pahalana teh 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatet dipasikeun kaur. Ibu aya di dieu nu yuswana atau umurna 40 tahun aya eta teh full ibadah atawa henteu? Henteu. Tapi ayeuna ece ngabungahkeun hate salaki beunang ta pahala 40 tahun sok sanajan ibadah sunnah ku malaikat dicatet dipasikeun ka ur. Cek Ibu Kokom teh kumaha? Aya Ibu Kokom di dieu? Belah mana Bu Kokom? Keur kiih dinya. Cek Ibu Kokom teh neng, ibu mah boro-boro ibadah anu sunnah, ibadah anu wajib oge masih kene sok di waktu naon ari di waktu-waktu teh Pak? Diengke-engke, dielat-elat, di akhir subuh, duhur, asar, maghrib, isya, atuh ira salatna. Kang nu paling hoream salat naon sih? Hah? Isya jeung naon? Jeung subuh, jeung lohornya, jeung asar, jeung maghrib. Kabeh atuh eta mah. Itu da loba gaya hoream salat naon subuh ari lohor henteu. Urang mah katingali dina ibadah teu pati bekah cenah. Beuki. Dina ibadah teu pati ngaji api-ap, sedekah pel, ari hayang-hayang ka syur, eueuh ti girangna. Ibu hayang ka surga, bapak hayang ka surga. Oh sok hudang ti peuting salat tahajud tara. Oh ari nu tara rek naon atuh hudang ti peuting teh? Rek kiih. Enggeus kiih naon ce? Atuh nangisang heula, maknya sare deui betul. Paingan bau kecoa orang dieu mah. Gusti Bu, urang mah tahajud pagujud betul Bu.
tahajud pagujud, tapi istri yang solihah mah teu kudu ge tahajud, teu kudu ge duha, cukup ngabungahkeun hate salaki ge beunang pahala 40 tahun sok sanajan ibadah sun luar biasa henteu. Cek si Ece teh kumaha Neng, ibu mah hayang ngabungahkeun hate salaki atuh kumaha carana? Apakah kudu dileketek? Aya nu ngaleketek salaki di dieu? Atuh lamun dileketek mah jadi seuri, betul Bu? Teu sakabeh jalma nu seuri teh bungah, betul? Aya oge jalma anu seuri teh keur nutupan ka nyeri. Aya oge jalma anu pangtarikna seuri, pangjerona ka nyerina. Jadi teu bisa ayeuna ku urang dicirian jalma nu seuri teh bungah. Betul Bu? Tapi nu bungah pasti seuri. Terus kumaha atuh Neng ibu hayang ngabungahkeun hate salaki kudu dikumaha? Hiji, bungahkeun hate salaki ku akhlak. Kunaon cenah? Ku akhlak. Secantik apapun kita, sebagus apapun tubuh kita, kalau misalkan kita tidak solihah mah Bu, tidak ada apa-apanya. Terus kumaha akhlak seorang istri kepada suami teh naon wae? Kathiron jiddan seueur pisan. Tapi simkuring badanya nak hiji akhlak seorang istri kepada suami yang sangat sepele, yang kira-kirana bisa katurutan lah gitu. Urang ayeuna nuju memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya pasti ada himbauan kita untuk untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis urang oge kudu neladanan kana akhlak istrina Kanjeng Rasul. Naon Bu akhlak istri Kanjeng Rasul mah? Kahiji dina nalika dipanggil ku Kanjeng Rasul teh sok rengkuh. Apal rengkuh aja? Rengkuh teh sopan. Kieu atuh tah. Cek Kanjeng Rasul teh ya Humairah, labbaika ya Rasulullah. Kitu. Lain nyeri beuteung nyebak itu nya rengkuh. Di mana-mana dipanggil ku Kanjeng Rasul rengkuh, di mana-mana ngalangkung kasalaki teh osok moyongkod. Apal orang dia moyongkod? Moyongkod teh kumaha sih? Sopan dong kok. Ari orang dia sok moyongkod tara ngaliwat hareupeun salaki. Salaki keur nongton TV bari ngagoler geda katincak beheungna. Cik atuh ulah ngahalangan baturkeun sasapu teh, betul Bu? Orang berarti jauhnya eta mah. Terus aya deui akhlak seorang istri kepada suami yang sering diabaikan. Sepele tapi sering diabai, kecil tapi sering diabai, cetek tapi sering diabai. Naon? Urang teh sok poho Bu, urang teh sok wani teuing hitut hareupeun salaki. Ibu sok hitut hareupeun salaki. Bapak sok hitut hareupeun pamajikan. Gusti komo rumah tangga 10 tahun 20 tahun ngomong lain ku biwir deui. Tapi ku Ibu simkuring rek nanya Bu, ibu palas awalan kawin wani teh hitut hareupeun salaki. Terus ayeuna naha jadi wani? Geus jadi kebiasaan Neng. Sabenerna henteu salah-salah teuing si ibu Pak. Anu salah mah bapak Ieu naha cenah nyalahkeun nu tiis, lain gitu Pak. Ece awalan kawin hitut hareupeun salaki, salaki laina negur. Kuduna bapak teh langsung negur anu jadi pamaji, meungpeung anyaran keneh. Contoh, ibu teh awalan kawin hitut hareupeun salaki, jelegur. Kuduna cek si bapak kumaha? Apa itu teh bunda? Anu nyebut bunda di dia. Ayah aya, papih aya, mamih aya. Lamun aya emang kunaon yang ulah bae. Da eta mah bentuk kanyaah urang kanu jadi pasangan. Malahan sunnah urang ka pasangan teh manggil dengan panggilan yang indah, dengan panggilan yang so sweet. Ayeuna nyebut papih kanu tukang macul ge bae atuh. Nyebut mamih kanu sukuna jebrag bae teh bae. Da ieu mah bentuk kanyaah urang kanu jadi salaki. Ibu hitut hareupeun salaki jelegur cek salaki teh apa itu teh bunda? Itu teh bunda tidak boleh, itu teh kentut. Emang bunda tidak tahu di dalam kitab ukud kumaha kitu aya? Cenah dina kitab ukud teh wala yasummu anfuhu minki illa thayyibarihi. Wala yasummu sareng ulah ngambe naon anfuhu irungna salaki min kiti anjeun awewe illa thayyibarihi kecuali ambe anu seung.
ambe anu seung, ambe anu had, tah bunda, bau awak bunda itu jangan tercium oleh ayah. Bau kelek bunda itu sebenarnya tidak boleh tercium oleh ayeuna bau syungut bunda itu jangan tercium oleh sekarang kentut bunda ditodongin ke ayah. Itu tega baik bunda, itu teh akhlak. Ibu kira-kira mau digitukan ku salaki era moal. Era atuh. Eureun moal. Eureun ba insyaallah. Tapi ieu makan kumaha? Pamajikan bapak awalan kawin hitut hareupeun bapak lainna ditegur. Misal salaki pamajikan teh hitut hareupeun salaki cekuk. Cek si bapak kumaha? Mani yucu. Mani cengit. Atau jadi kebiasaan, betul bu? Neng, ku sabab geus jadi kebiasaan da jadi hese ngeureunana oge. Betul bu? Sesuatu yang kalau sudah menjadi kebiasaan pasti susah. Tapi ya minimal ya pasti ada proses gitunya. Jadi lamun misalkan hese ngeureunana atuh kurangan bu. Lamun misalkan biasana orang buah bedul ibu-ibu hitut hareupeun salaki sapoe saputing 10 kali ayeuna mah 5 atuh. Neng teu bisa, ibu mah geus nini klepna ge geus ruksak, geus eueuh kuncian, teu dihayang-hayang ge bijil sorangan, mun motor teh mah geus remblong, kumaha ari kitu? Berarti hese bu belah dinya hese teh? Hese, berarti hiji deui atuh, bungahkeun hate salaki ku dangdanan. Ece sok dangdantara, ece sok dangdantara. Oh sok lamun reka rajaban, oh sok lamun reka kondangan, oh sok lamun reka muludan. Bu di Sukabumi imah naon ibu-ibu nate ongko lamun keluar imah mah gareulis ari di imah nama sok make daster. Di dia akur di bu, akur henteu di dia. Tapi bu di Sukabumi mah make daster nate anu sararwe, sarua di dia ge. Oh berarti orang Sukabumi ge ti dieu meureunnya nyontoanana. Ku abdi ditanya, bu kunaon sih make resep daster anu butut? Teuing neng beki rangsak teh beki geunaheun cenah tiis. Leres eta teh ibu? Buuk ririaban kos kasetrum, hebos bau jeng, leungeun bau-bau, salakina asup ka kamar ti kabalik deui. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ipamajikan aing atawa juri, yeuh dangukeun orang buah bedul. Batur mati peuting seung itu make hand body naon cenah make hand body imader make autan atuh diletak ku salakina paeh karacunan maksudnya rapi hareupeun salaki siap bu karena apa pada dasarnya tidak ada satupun laki-laki di muka bumi ini yang menerima kita apa adanya. Eueuh bu aku menerimamu apa adanya wadul eta teh aku suka cewek yang natural. Wadul, pret. Betul bu? Angger ningali nu cantik mada moronyoy. Leres gitu? Teu percaya bu? Sok. Neng, ibu mah gak percaya. Soalna salaki ece masih bertahan jeung ece. Wadul, eta teh maksakeun. Ku sabab eueuh deui nu hayangan. Teu percaya bu? Urang tanya ka bapak-bapak. Bapak-bapak araya kaluarkeun sorana siap, sing kompak siap, sing jujur siap. Supaya pamajikan teh introspeksi, supaya pamajikan teh mikir. Sok jawab sing tarik. Coba bapak-bapak resep teh ningali pamajikan anu gelis. Tuh bu resepeun bu. Bapak-bapak resep teh ningali pamajikan anu glowing. Resepeun bu. Bapak-bapak resep teh ngambe pamajikan anu seungit. Resepeun bu. Cik di marodalan henteu aing mah henteu cenah bu berarti ulah loba gaya lamun teu di modalan mah tarimakeun pamajikan siga bangbung masa eutik betul bu da ku sabab cantik teh perlu modal perawatan itu perlu duit teu bisa ayeuna make BPJS ibu hayang cantik datang ke RT pak ieu KTP sareng kakak bisa moal kan tenan dina nu namina rumah tangga urang teh sebagai suami jeung istri perlu yang namanya dukungan saling dukung duit ge perlu eta teh ibu kamari simkuring ngaji di daerah Jakarta Selatan
Simkuring Jakarta Selatan di Jakarta Utara. Simkuring ngabahas dangdan. Aya nu iya Bu pas balik acara teh aya nu ngechat ka abdi. Assalamualaikum Bu Ustazah. Iya Bu, kenapa? Tadi saya dandan depan suami niatnya mau membahagiakan suami, tapi kenapa ya suami saya malah takut. Cita ari ece dangdan kos kumaha? Coba ibu fotoin Bu, kirim fotonya. Ece ditingali teh geuningan buuk diriabkeun make bunga. Cek abdi teh ece alus teh meureun baheula buuk diriabkeun teh da keur naon? Can aya naonan? Can aya huisan. Aya di dina huisan aya geus botak tengahna oge. Baheula ece make baju merecet teh da keur langsing keneh. Ayeuna mah geus siga nangka di karungan. Apal nangka di karungan? Beberahilan. Kok beberahilan? Apal beberahilan di dia? Ari eta si Ece Bu pas ngirimkeun foto teh ditingali ari make baju beureum awak hideung persis kos tangkil eta mah. Ibu apal tangkil orang dia? Ari tangkil ningpa bajuna teh koneng beureum hideung ari pas ditingali jerona. Ya maksudnya rapi hareupeun salaki siap Bu. Hiji cenah ta dosana teh. Nu kaduana naon? Ditingali teh geuningan Bu aya dosa pamajikan kanu jadi salaki. Naon cenah dosana geuningan loba orang buah bedul mah anu osok ngahutang tara bebeja ka salakina. Ibu sok ngahutang tara bebeja ka salaki. Ibu istri yang solihah itu jangankan hutang. Kalau misalkan kita mau berpuasa sunnah, kita harus izin kepada suami. Ku suami teu diizinan mah ulah sakitu teh puasa sunnah. Komo paket COD. Aya nu paket COD tara bebeja, nepi kakeun ngechat ka Amang Kurir. Amang Kurir tong ka dieu nya, di imah masih kene aya salaki. Aya nu kitu aya. Tapi ketang Bu, urang ge da moal kitu lamun salaki berehan mah. Lamun salaki teu hitungan mah moal ki. Jadi balik deui perilaku seorang istri kepada suami teh tergantung suami. Leres Bu? Hiji, dua cenah teh. Pokoknya mah ditingali teh geuningan loba dosa orang buah bedul teh. Ari bapak-bapana aya teh dosana. Aya naon orang dia Pak? Sok naon di dia? Hah? Beger wae aya nu beger wae salakina di dia. Cekekeun malaikat eta teh. Aya nu salakina sok nguzab di dia aya. Langsung eta mah ka neraka. Maknya ari lauk diusap ari pamajikan henteu ece nya. Adil henteu. Pokoknya mah ditinggali teh cenah cek laut teh aduh sim kuring mah geus moal narima ieu mah loba kieu mah hampura malaikat kaula moal narim kusabab di dieu ge geus loba dosa mah. Lanjut ka manakeun atuh cenah laut lamun misalkeun ieu dosa orang buah bedul ulah dikamanehkeun mah ulah bingung malaikat bawa deui we ka ditu ka buah bedul. Eta dosa titah dibawa di ka mana Pak? Kabuah bedul. Tapi karek ge malaikat di luhur Bu, eta malaikat dijagat ku Gusti. Saur Gusti Allah rek ka mana maneh malaikat meniripuh. Gusti sim kuring teh ditolak ku gunung, ditolak ku laut, ayeuna lumpat deui ka buah bedul arek naon? Erek ngabagikeun deui dosa-dosa anu meunang nyebutan tadi. Rek dibagikeun deui buka urang. Tapi cek Gusti Allah cenah kumaha engke heula malaikat ulah naha Gusti kusabab pikeun jalma anu keur tolab ilmu ku kaula geus dihampura sakabeh dosana. Alhamdulillah. Lanjut ka manakeun atuh cenah Gusti lamun misalkeun ieu dosa orang buah bedul ulah dibikeun mah ulah dibagikeun deui mah ulah bingung malaikat cekelan we ku anjeun naon cenah Bu? Cekelan we ku saha? Ari cek malaikat teh Gusti ke heula na teu ningali Gusti ieu teh dosa orang buah bedul teh loba. Lamun dicecekelan we mah sim kuring ge cangkeul naon cenah Bu? Ari cek Gusti Allah kumaha? Wahai malaikat, lamun misalkeun ieu dosa orang buah bedul geus dicekelan ku anjeun,
nangtung anjen di ujung-ujung jalan, nangtung anjen di ujung-ujung gang, nangtung anjen di lawang panto. Lamun weh aya jelema anu balik ti heula samemeh doa, tah bikeun dosana kadinya. Ibu rek balik ti heula Bu? Naha? Sieun. Kabayang Ibu Kokom balik ti heula. Karek ini kaluhur ditanya ku malaikat, rek ka mana maneh Kom? Hayang balik aing mah tunduh. Oh gitu tah atuh mere dosa jeger. Kira-kira rugi teu Pak? Naha make rugi? Urang mah dosa mah teu kudu dibere betul Bu? Urang mah rumah saja lemah anu loba dos. Keur ngaji ge sok loba hulang-hul, mikiran hut, komo nu geunut sok beuki hit. Ayeuna ge keur ngaji sok beuki hilap keur ngaji mah. Manya keur ngaji hitut aja. Nah mudah-mudahan atuh urang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan sing janten wasilah dihampura dosa urang ku Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Lanjut. Ibu lanjut Bu. Bapak lanjut Pak. Ieu ngajina hayang lami hayang sakadak. Sajam kuat. 2 jam, 3 jam. Ih sim kuring mah teu kuat. Percuma cek ngaji lila-lila tinggi sok tara diaramalkeun betul. Kusabab urang masuk kakeunaan ku panyakit barho. Naon? Barho. Naon ari barho teh? Bubar po aya nu leuwih parah. Cingho. Apal cingho? Cicing keneh oge enggeus. Tadi aya nu sambutan aya. Ingat keneh nu diomongkeunana. Henteu. Eueuh nu eunteuk peureun hiji ge nya. Aya nu leuwih parah tumhiho. Naon ari tumhiho teh? Abdi mah tuman hilap jeung matak ngaji mah ulah lila-lila. Nu penting singkat padat melekat ulah poho balikna urang mawa ilmu anuman. So nyebut berkat bieu tarik euy. Kaciri anu nyebut berkat eta mah ahli barang dah. Matak ngajina ulah lil. Nu penting dah daek initna. Dahar cenah. Bu, Pak, sim kuring datang kana ieu tempat teu ngarep-ngarep kana berkat henteu. Kana amplop ge henteu najis amplop aya. Hayangna ge doa. Teu kudu ge di kitu ieu panitia mah geus ngarti atuh. Geus dirapat ti kamari ngan bejan rek dibuka di cenah rek ditambahan. Amin atuh. Ya Robbal. Ibu ngajina hayang panjang hayang pondok. Ari ibu resep kanu panjang, resep kanu pondok. Aih. Resep kanu panjang ada ngaji hayang pondok. Maksudnya ngaji makana pondok nu penting jadi ilmu ngajadikeun amal dina kahirupan sapo. Da menurut abdi mabu ngaji makana pondok nu penting balikna mawa amal anu hade. Ieu emang kacirina beungeut koropak abdi teh. Geus duit, geus berkat, geus amplop. Bu araya Bu. Ibu apal teh abdi saha? Oh ti tadi teh nyaho nya ngaranna teh. Abdi teh saha cenah? Di tukang tah. Aya foto, na foto mah geulisnya. Bodas asli geulisan aslina apa na foto? Wadul. Tadi sim kuring karek-karek naik dina ieu nya ka panggung, aya nu harewasan. Ih aslina mah ciga bayawaknya cenah. Mani asa hayang ngabedil ari kitu teh da. Bu, saha abdi teh? Awit Fitriani. Bapak-bapak emut-emutnya Awit Fitriani ulah kieu. Saha nu ngajina kamari teuing da baju bodas ulah kitu. Awit Fitri ti mana abdi teh? Ti Suka di mana Sukabumina? Di Sukaraja. Aya orang Sukabumi di dieu. Lamun misalkan ece ulin ka daerah Sukabumi engke teh da aya bangunan anu gede teh. Tah eta teh rumah sakit Hermina, Pak. Cek sa imah abdi atuh. Lamun ece ka daerah luhur tanyakeun we ngaran abdi ka daerah Sukabumi, di mana Bumi Awit Fitriani. Engke teh ece teh bakal dianterkeun ka hiji imah anu 3 tingkat. Mobilna ge 8, halaman ge luas. Tah imah abdi teh tukangeun imah nu tadi. Asup ka gang leutik. Ada ti mana bawah atau gitunya. Maksudnya sim kuring jauh-jauh ti Sukabumi hiji sejak ijabah undangan. Bu, hayang apal henteu. Asal lama sim kuring teh poe ayeuna teh moal ka dieu.
kudu nama simkuring teh ka Garut. Tapi dipikir-pikir rek naon ka Garut. Nu ngonang eueuh dulur teu boga. Jadi datang we ka dieu. Sok sanajan poe ayeuna teh asalna teh pernah dibatalkeun. Pernah naon cenah Kang? Pernah dibatalkeun. Tapi alhamdulillah ari kuduna penak sareng orang dieu mah pendak betul, Bu. Anu katiluna simkuring seja silaturahmi. Nu kaduana seja ngiring takdim wa takrim, anu katiluna seja silaturahmi. Naon fadilahna silaturahmi? Man sarrahu ayyub satalahu fi rizqi aw yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Maka sing sajalma cenah nu sok silaturahmi nu pertama ku Allah bakal diseueurkeun milik rezekina, anu kaduana bakal dipanjangkeun yuswana. Matakan urang teh kudu daek silaturah supaya panjang umur loba dulur. Duit, teu beungeut duit kabeh ieu mah euy. Ibu masih semangat, Bu? Moal balik ti heula moal. Aya nu geus balik ti heula aya. Lamun aya tanyakeun isukan ceuk nyereri tonggong teu gitu. Bisi bareurat. Lanjut, Bu. Masih semangat? Rada tunduhan saeutik. Nu sepet-sepet dina mata aya. Nah, eueuh cenah. Urang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, nah sih urang teh mah kudu muludan, betul Bu? Tapi sebelumnya berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang diperingati hari lahirnya, betul? Urang sok ngadangu haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani eta diperingati hari wafatnya. Urang sok ngadangu haul Syekh Sultan Banten eta ge sami diperingati hari wafatnya. Lamun misalkan ece ayeuna ka Yaman aya maqam Nabiullahun alaihi salam eta ge sami diperingati hari wafatnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingati hari lahirnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga diciptakan nami na tos masyhur, betul Bu? Malihan sorkanya Rasul kumaha? Kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Kaula teh hiji nabi anu mimiti diciptakeun ku Gusti Allah sareng pangakhirna engke dibangkitkeun ku Gusti Allah. Terus timbul pertanyaan, naha urang make kudu muludan? Napikakeun diperingati unggal tahun ngabeakeun biaya berjuta-juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Napikakeun orang dia teh udunan. Ibu apal udunan? Naon ari udunan teh? Iuran. Ibu iuran di dieu. Iuran teh sabaraha? Teuing da duit nage warna bodas. Sabaraha duit warna bodas? Di mana mun rek muludan ibu-ibu sok udunan keur ngayakeun pangajian mugi ya janten ganjaran amin. Lamun jalma nu berehan udunan ratus ribuan tapi nu buntut kasiran mere letik sabari ambek-ambekan. Aya nu kitu, aya nu mere saeutik ambek-ambekan behareupan diukna ece. Ibu saurna kumaha? Di mana-mana aya riungan, di mana-mana aya pangajian siga urang ayeuna kieu. Di mana-mana aya riungan, di mana-mana di hiji kampung ngayakeun muludan, di mana-mana di hiji kampung ngayakeun Maulid Nabi, maka Allah bakal ngamankeun ka eta lembur teh satauneun. Amin. Ya Rabbal. Jalma anu muludan maka Allah bakal dilindungi, jalma anu muludan maka Allah bakal diraksa, jalma anu muludan maka Allah bakal dijaga. Urang kudu percaya kana eta keterangan. Tapi kamari pu boy kamari simkuring ngaji ngabahas tentang ieu cate jalma anu muludan ku Allah bakal dilindungi, jalma anu muludan ku Allah bakal diamankeun, bakal diraksa, bakal dijaga teh langsung ngagorowok di tukang. Neng, kamari babaturan ece balik muludan teh dipacok ku oray. Ongko jalma anu muludan teh bakal dilindungi. Ongko jalma anu muludan teh bakal diraksa. Ongko jalma anu muludan teh bakal dijaga.
Terus kunaon eta tatangga ece balik muludan teh karah dipacoku kira-kira saha nu salah? Orai apa keterangan? Orai. Cek abdi teh kieu, Bu, orai mah teu salah, keterangan mah komo deui teu salah. Anguran mah tanyakeun ka tatangga ece, ari ece pas muludan udunan sabaraha? 5.000 atau pantasnya dipacok ku orai oge. Betul. Matakan ayeuna mudah-mudahan anu ngaparantos ngaluarkeun harta bendana pikeun kasuksesan ieu acara, insyaallah ku Allah bakal digentos ku berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Terus Bu, aya deui pertanyaan naha urang make kudu muludan kan Kanjeng Rasul na tos teu aya. Kanjeng Rasul na tos pupus, leres Bu. Tapi urang nyebatkeun tos pupus ka Kanjeng Rasul asa teu mantes betul. Kanjeng Rasul tos teu aya di alam dun, tapi naha urang ke kudu make muludan. Saur Kanjeng Rasul, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hayati hirup kaula alus pikeun aranjeun kabeh, bahkan maot kaula ge alus pikeun aranjeun kabeh. Kira-kira naon nya bunyi alusna pupus Kanjeng Rasul keur urang? Tong boroning urang jalmi anu awam, para sahabat oge bingung. Saur para sahabat, qila ya Rasulullah qad alimna anna hayataka khairun lana fa kaifa mamatuka yakunu khairun lana. Atuh natang tos Gusti jumenengna Gusti di alam dunia eta sae kangge urang sada. Tapi naha pupusna Gusti eta oge sae kangge urang sadaya. Saur Kanjeng Rasul cenah hayati khairul lakum ma dumtu fikum da'autakum ilallahu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hirup kaula alus pikeun aranjeun kabeh salagi kaula ngajak ka umat tina salah kana beun. Tina zaman gelap gulita menuju zaman terang beun. Tah eta alusna jumeneng Kanjeng Rasul, ayatna Kanjeng Rasul di alam dun. Terus naon ayeuna alusna pupus Kanjeng Rasul keur urang. Saur Kanjeng Rasul, wa mamati khairul lakum dzalika anna a'malukum tu'ridu alayya fi kulli yaumil itsnaini wa khamis. Jadi saknya-nyana umat Kanjeng Rasul ditinggalikeun amal ka Kanjeng Rasul teh dina poean Senin jeung Kamis. Matak munasabah dina poe Senin jeung Kamis teh osok naon urang teh? Puasa. Supaya naon ditinggalikeun amal ka Gusti Rasul dina kaayaan taat ibadah ka Gusti. Lamun misalkan dina poe Senin jeung Kamis urang dina kaayaan taat ibadah ka Gusti Allah, naon anu terjadi? Istabsyartu bihi, bungah Kanjeng Rasul Bu, bangga Kanjeng Rasul. Tapi kira-kira Pak, lamun misalkan dina poe Senin jeung Kamis umat Kanjeng Rasul dina kaayaan maksiat doraka ka Gusti Allah, kira-kira Kanjeng Rasul ambekeun moal, benduan moal, jawabanana moal. Inaha kusabab Kanjeng Rasul mah cinta kanu jadi umatna. Cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna melebihi cinta urang ka pasangan urang. Cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna melebihi cinta urang ka indung bapa urang. Cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna melebihi cinta urang ka anak urang. Jadi bisa disimpulkan cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna teh melebihi segala-galanya. Bahkan di saat umat Kanjeng Rasul maksiat doraka ka Gusti Allah, Kanjeng Rasul malaina ambek, laina bendu, laina geuleuh Bu, tapi istighfartullah halakum, henteu eureun-eureun Kanjeng Rasul mentakeun istighfar pikeun umatna. Luar biasa teu Bu cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna? Luar biasa henteu? Pertanyaanana ayeuna, saha umat Kanjeng Rasul teh? Bu jawab sing tarik siap. Jawab sing kompak siap. Saha umat Kanjeng Rasul teh? Hah? Saha umat Kanjeng Rasul? Dengan pedenya urang. Abdi padahal mah teuing di aku teuing henteu urang teh betul Bu. Atuh neng mudah-mudahan, lain mudah-mudahan da urang teh ngaku-ngaku hungkul mah isin betul. Urang disebutna umat Kanjeng Rasul ari kana sholawat teu beuki betul Bu. Karena meneladani akhlak Kanjeng Rasul teresep jeung papada manusia henteu alus betul Bu. Terus ayeuna urang ngaku-ngaku dina nalika saha umat Kanjeng Rasul urang. Padahal mah Bu kusabab naon matak isin teh kusabab di luaran sanah mah urang teh ayeuna teh keur berlomba-lomba
naon cenah berlomba-lomba. Ibu aya nu kantos di dia ka tanah suci aya di tanah suci urang teh biasana ka kota naon? Ka kota Makkah sareng Madinah. Di Madinah aya endog kokoneng na Madinah nyaeta aya makbaroh Kanjeng Rasul di lebetna aya raudhah. Lamun misalkan urang hayang asup ka raudhah teh ngantri. Simkuring ge ngantri tiba da subuh lebet-lebet jam 10 siang kaburu tebu kabayang teu ngantrina kos kumaha? Kabayang henteu? Kabayang. Dari berbagai antrian ratusan bahkan ribuan manusia dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai penjuru negara, jalma-jalma hayang asup ka raudhah oge ngantri dibarengan ku ceurik maca sholawat ka Kanjeng Nabi, maca salam ka Kanjeng Nabi, dibarengan ku ceurik luar biasa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Maca sholawat ka Kanjeng Nabi dibarengan ku ceurik luar biasa. Sakitu teh hayang asup ka raudhah ningalikeun bentuk cinta ka Kanjeng Rasul sebegitunya Bu batur mah. Sakitu teh ka raudhah Bu atuh komo di dinya simkuring langsung mikir Gusti atuh komo engke di padang mahsyar anu panas luar biasa. Jalma lain hayang ka raudhah deui tapi ngarepkeun syafaat ti Gusti Rasul, hayang diaku jadi umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira abdi kabagean moal syafaat ti Gusti Rasul, kira-kira abdi kaangkeun moal janten umat Kanjeng Rasul. Sedih jeung era. Leres Bu? Matakan kacida sombongna jalma anu kiwari embung muludan. Betul Bu? Nepikakeun diharam-haramkeun sagala. Bu simkuring bade naros wios. Bapak simkuring bade naros wios. Kira-kira dina kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lebet kegiatan anak kaawonan apa kasayan? Sholawat aya, pembacaan Al-Qur'an aya, pembacaan Maulid aya, sedekah aya, silaturahmi, tolab ilmu, terus naon awona nyapanya nepikakeun ku batur diharam-haramkeun sagala. Matakan ayeuna simkuring luar biasa apresiasi masyarakat orang buah bedul luar biasa. Pasti da warga-wargi buah bedul teh henteu sakieu aslina mah seueur pisan, tapi tidak semua orang bisa hadir ke tempat ini dan bisa bertahan sampai akhir. Betul Bu? Datang mah datang seueuh tengan teu tepi ka akhir. Kusabab pada sejatinya orang yang datang ke tempat ini adalah orang-orang pilihan Allah. Betul? Orang-orang yang di hatinya ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matakan non nyambung jeung nu tadi, nah urang kudu muludan hiji urang teh ningalikeun cinta ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu berharap mudah-mudahan urang teh sing diaku jadi umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matakan kacida sombongna jalma nu embung muludan. Bu araya Bu, ibu cinta ka Kanjeng Rasul? Ibu cinta ka Kanjeng Rasul, bapak cinta ka Kanjeng Rasul. Naon bedana? Naon bedana? Naon buktina? Naon buktina Pak cinta ka Kanjeng Rasul teh? Shalawat cenah naon deui? Muludan. Tah eta betul Bu, anu paling sederhana ayeuna ibu moal datang kana ieu tempat lamun misalkeun teu aya nu rasana mahabbah ka Kanjeng Rasul. Moal daek ieu sampean urang ngalengkah ka ieu tempat lamun misalkeun teu aya cinta ka Kanjeng Rasul. Betul Bu? Moal daek ayeuna ece bertahan dina ieu tempat sok sanajan nahan tunduh, nahan ateul, nyaan hareudang. Betul Bu? Lamun misalkeun dina hate ece eueuh nu ngaranna mahabbah ka Kanjeng Rasul. Moal daek ayeuna ece naon nahan cangkeul dedeuketan jeung batur pasasedek jeung batur komo nu gigireun bau awak madalieur. Tapi ibu rela bertahan berarti dina hate ece teh aya anu namina mahabbah. Naon cenah Bu? Mahabbah teh naon? CINTA dihijikeun jadi disebut cinta mah langsung cenghar. Ibu sadar teh kusimkuring dibawa serius biasa kedeung padahal mah sadar henteu? Aya nu geus ngagulungkeun karpet balik Pak, aya nu ngagoler kita, aya nu 5 watt, aya nu pareum geuningannya luar biasa.
ternyata ceramah aya nyanyian teh lain loba gay tapi bisa ngahudangkeun jalma anu sar CINTA dihijikeun jadi rasa cinta bebaskeun nu tukang araya bapak-bapak aya balik dia pada makhluk sejak lama poho deui euy tetap suci oh takkan hilang sampai datang renung araya keneh geuning Pak itu makhluk teh masih disada ibu araya bu urang mengkol heula saalit supaya lebih bersemangat siap ngomongkeun soal cinta ibu kantos bercinta ibu kantos bercinta bapak kantos bercinta palih dia kantos bercinta apakah cinta itu masih ada ah bohong geus karolot kieu ditanya cinta moal ge ai nu aya ge rasanya ari cinta jeung nya beda henteu yah nu ngaranna cinta mah ayana oge anyaran kau cinta itu moalil paling lila ge 1 tahun 2 tahun 3 tahun nu ngaranna cinta mah bakal kakeunaan ku seep setan emang aya setan ngalebok cinta ku seep betul bu ibu cinta cinta itu but teu paduli cicing di saung butut nu penting cin teu paduli dahar jeung uyah hungkul ge nu penting cin keur bobogohan panggilanna ge ayah bun ayah gak papalah bunda mah balangsak juga yang penting cin cek nini pret can apal kumarasana beas-beak betul bu can apal sedihna dina aplikasi TikTok dina keranjang meni pinuh ari dibayar henteu betul bu tapi dan nu ngaranna cinta mah apapun yang terjadi akan terasa indah betul ibu penuh dengan cinta anyaran kawin ngagoreng ikan asin ngagoreng naon cenah dibulak balik ku si Ece penuh dengan cinta mah indah we Pak biar aku makan hanya sehari sekali daek teu ayeuna sakitu ngadahar baso ge di sanguan anu menyebutnya biar ku tidur berkasur kain jerami daek henteu oh atuna merang biar aku harus berteduh di pinggir kali aya nu kitu aya atuh namanya da loba reungitnya asal engkau kan selalu menemani alah cek nini pret 10 tahun 20 tahun kawin geuningan karasa oh kieu geuningan jadi jalma teu boga teh jadi jalma teu boga bungah apa sedih bu sedih apalagi zaman sekarang bu manusia dihargai dan tidak itu gimana duit betul gitu sepintar apapun manusia sebagus apapun akhlaknya seberakhlak dan seberilmu apapun seseorang lamun eueuh duitan mah angger moal dihargaan betul bu tapi jalma sajahat kumaha oge eueuh akhlakan bodoh jalma teh eta teh galak ka urang tetapi loba duitan mah pasti dihargaan betul bu sebegitunya sedihnya menjadi orang yang tak punya betul bu si Ece anu asalna penuh dengan cinta kieu geuningan teu boga duit teh sedih pulangkan saja aku pada hari geus kitu mah yang dipulangkan betul bu matakan menikah tetap harus dengan ilmu menikah dengan ilmu bu berurang teh diberes sababaraha oge ku salaki bakal narima Pak dangukeun si ibu lamun misalkeun ngabogaan ilmu mah rek diberes sababaraha oge ku lalaki bakal narim dibere ku bapak teh 2 juta sapoeun da ditarima ku ibu-ibu mah betul bu ari 20.000 2 mingguan ditarima moal nah ditarima atuh ce ngan beda penerimaanana Pak si ibu dibere 20.000 2 mingguan dibere tah inungna cokot ku ibu teh alhamdulillah cukup entong bari jamadut entong bari nyarekan di naon cenah sakieu ulah tapi lamun ibu dibere 2 juta sapayeun ku salaki cokot dengan semangat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin tika beres matakan Pak lamun hayang didoakeun tika beres berena sing loba siap cinta jeung nyaah beda
Ibu cinta apa nyaah ka salaki? Ibu cinta apa nyaah ka salaki? Neng bedana cinta jeung nyaah naon? Beda babari Bu. Anu ngaranna cinta mah di mana-mana ditingali matak ngageter naon cenah? Ditingali matak baheula ibu ningali jalma nu dipika cinta di jauhan oge geus ngageter kana hate betul. Ari ayeuna ngageter keneh ningali si bapa. Osok cenah ning mun can dahar 3 poe. Eta mah ngageter cinta atuh naon? Anu ngaranna cinta mah di mana-mana dicabak matak nyetrum. Ece nyetrum keneh nyabak salaki. Hah? Ibu sok nyabak salaki tara? I ari nu tara kunaon pasea? Ibu nu tadi kenapa orang yang menikah diibaratkan hayang pahala karingala? Ternyata nyabak salaki ge jadi ibadah asal orang apal kana ilmuna. Ibu sok nyabak salaki tara? Lain nyabak atau bahasana ngusapan. Ibu sok ngusapan salah kitara. Ibu sok ngusapan salah kitara. Naona teuing da loba atuh. Betul Bu? Kieu simpureun ngabejaan. Bu araya ari salaki ece boga sirah atuna boga neng pirku teu boga sirah. Dina sirah aya naon? Hui sarua anu huisan oge eta teh buuk ce. Dina sirah aya naon? Buuk. Dari 1 lembar buuk yang ece cabak dari hulu suami, salembar buuk eta mah tak ngagugurkeun kana 10 dosa urang. Luar biasa henteu? Matakan usapan salaki teh. Usapan. Ayeuna nu ngaranna nyaah kumaha Bu? Nyaah apa cinta ka salaki? Ari nyaah kumaha bedana neng tetep beungeut salaki ti peuting Bu, sok ditetep tara beungeut salaki. Ari nu tara kunaon? Bosen neng hayang geura ganti salaki. Bu, lamun misalkan orang ningali salaki dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, salila tetepan ece ka salaki eta matak ngagugurkeun kana dosa urang. Ece ningali salaki dengan penuh kasih sayang sajam berarti dosa urang muruluk sajam. Lamun ece ningali salaki dengan penuh kasih sayang na samenit, dosa urang oge bakal gugur samenit. Luar biasa henteu? Matak tetep beungeut pamajikan pamajikan. Beungeut salaki tetep penting. Sok ditetep tara? Tetep enak Bu jadi ibadah eta asal ningalina dengan penuh kasih. Gusti ari ieu salaki saha? Ternyata ece teh salah kamar. Asup ke kamar tatangga, balik deui cek ka imah. Tingali tetep panjenengan salaki teh Gusti itu salaki saha? Bapana baheula mah bapana teh asa kasep kos Arjuna ari ayeuna. Hah? Dekok cenah saeutik. Bapana baheula mah bapana teh asa gagah ari ayeuna. Gusti peot. Geus bongkok cenah Pak. Bapana baheula mah bapana teh asa seungit ari ayeuna. Alah, Pak dangukeun bau. Bapak-bapak teh bau naon Bu? Bau colotok, bau belenok, bau neraka, betul. Pak dangukeun, bapak-bapak teh matakan ti peuting teh make par, ieu mader make geliga. Atuh nyerang kana panon teh peurih, betul Bu? Yeuh salaki batur nih nya, salaki batur mah lamun memeh sare teh sok mandi heula. Make piyama disemprot buuk lagi. Ari salaki aja kumaha memeh sare. Gusti mencetan bitis we bari make GPU. Da geus ripuh ti kebon leres Bu. Eueuh soswit-soswitna cik salaki geus pantar kitu ku ibu dipiceun apa henteu? Naha? Nyaah. Lamun teu nyaah mah da geus dipalidkeun ku ece teh. Geus dikarungan dibungkut betul Bu? Pak, si ibu dikitukeun asa cantik. Asa cantik teh Bu? Asa cantik. Asa salaki we nu geus ripuh kaayaanna teh. Padahal mah urang ge ece ripuh ngarasa ripuh henteu. Tanyakeun ka bapak-bapak. Tingali bapak-bapak beungeut pamajikan teh ti peuting. Idungna. Baheula mah indungna teh asa geulis ari ayeuna. Gusti. Geus loba kokoloteun eta mah cenah. Indungna baheula mah indungna teh asa kararenceng ari ayeuna. Gusti ditangkarakeun ge kos ceplok endog ayeuna mah.
Inungna baheula mah inungna teh asa mulus, ari ayeuna geus pinuh ku stretch mark. Apa stretch mark? Mun beres ngalahirkeun sok naon? Peuting-peuting cek si bapa, alus eta mah lejing teu meuni borelang. Padahal lain lejing borelang eta teh naon? Alus cenah inungna eta mah lejing teh meuni tarotol. Padahal lain lejing tarotol eta teh naon? Urut budug jeung borok. Tapi musim kuring ngomong budug jeung borok sok nyeri hate. Keur masantren harita dihina ku batur. Santri budug danyaan eta teh. Peda sim kuring balik ka kobong teu bisa rakep leungeun teh kieu we da cenang hungkul. Tapi kenaenya para santrinya ulah leutik hate kenae budug-budug oge nu penting barorok. Maknya aya budug barokah. Tapi sim kuring tah hadus bini emah Pak, sim kuring teh tiasa ayeuna silaturahmi ka ditu ka dieu, kaluar kota, kaluar kampung, kaluar desa, ngan encan ari kaluar negeri mah tah eta teh ladang budug matakan ulah aneh lamun misalkeun ayeuna aya santri budug kiayeuna oge bunga kiayeuna mah. Maknya aya kiai budug aja. Na teu bosen eta kiai budug wae. Betul Bu? Cinta jeung nyaah beda. Cinta kepada makhluk bisa berubah kapan saja, tapi cinta kita kepada Rasulullah SAW harus abadi sepanjang urang wajib cinta ka Kanjeng Rasul, urang kudu cinta ka Kanjeng Rasul. Nah haneng urang make kudu cinta ka Kanjeng Rasul, kahiji Bu Kanjeng Rasul teh anu ngagaduhan sahibul maqamil mahmud. Naon cenah? Sahibul maqamil mahmud. Naon ari sahibul maqamil mahmud teh? Nyaeta tempat anu terpuji. Ma makna terpuji, ma makna mahmud. Ma mahmuda bukan. Mahmudi dinya nyaeta ay asy-syafa'ah, nyaeta syafa'atul udma engkin urang di poe kiamah. Kusabab urang sadayana teh bakal ibu bade maot, bapak bade maot, iraha teuing bapa ti heula abdi paneuri atawa abdi panderi bapa ti heula. Pokona mah maut mah pasti bakal terja. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ibu Titin, ibu Lilis, ibu Ais, ibu Imas mati. Lamun misalkan urang maut aja urang ge hayang dibacakeun maca Al-Qur'an, urang hayang dibacakeun maca Al-Qur'an tapi palebah anak teu dididik dina maca Al-Qur'an. Kira-kira saha nu rek macakeun Qur'an ka urang? Hah? Masyarakat pan aya amil jeung ustad. Betul Bu? Ieu dangukeun amil jeung ustad daekeun ngajikeun lamun dibayar. Lamun teu dibayar daekeun henteu. Da sim kuring ge hoream atuh Bu. Maknya ayeuna kiai dipelak di kuburan tilu poe tilu peuting ari anak jeung incuna lalajo tipi di imah. Kira-kira adil tah henteu? Maksudnya lain dibayar cek lamun misalkan jadi jalma beunghar bisa ngulikeun sugan 40 poe 40 peuting gederan sabuah bedul dikerahkeun ka imah ece. Tapi lamun misalkan orang jadi jalma balangsak jalma teu boga erek ngulikeun ka saha iwal tikaa matakan didiklah anak kita dengan Al-Qur'an. Siap Bu? Ilmu dunia perlu henteu? Perlu, kusabab orang masih keneh di alam ilmu akhirat perlu henteu? Perlu, kusabab akhirat adalah masa depan orang anu enggeus pasti. Kusabab orang sadayana bakal urang teh bakal digiring ka padang mahsyar anu panas luar biasa. Ibu apal teu padang mahsyar? Bapak terang teu padang mahsyar? Naon ari padang mahsyar teh? Urang ning sok dahar di dinya nasi padang. Naon atuh cenah ari padang mahsyar teh? Aya dina syairanana kumaha? Ari ngaran mahsyar eta palataran anu rata panasna waktu harita panon poe 7 nyata. Panon poe 7 nyata kamari Agustus urang upacara
panon poena hiji teuing di mana panas luar biasa nepikakeun aya nu pingsan komo engke mah di padang mahsyar panon poena ge lain hiji tapi 7 matakan kacida rugina jalma anu dina poean syafaatul udma teu kabagian syafaati Kanjeng Nabi tong boroning kabagian syafaati Kanjeng Nabi ningali ka Kanjeng Nabi ge teu bisa sedih teu kira-kira sedih. Terus sahaneng jalma kategori jalma anu teu bisa ningali ka Kanjeng Nabi teh apakah Bu Titin, Bu Imas, Bu Kokom, Bu Iam? Bukan Bu. Terus saha atuh? Saur Kanjeng Rasul wailun cilaka. Man jalma lam yaroni anu teu bisa ningali ka kami fi yaumal qiyamati dina poe kiamah. Saha eta teh ya Rasulullah? Nya eta teh jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat. Jadi dina nalika Nabi Muhammad urang teh henteu nyebut sallallahu alaihi wasallam ngabetem teh eta teh jalma anu cilaka. Dina kitab Mukhtarul Hadis Al-Bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Jadi jalma anu pangkoret-koretna lain jalma anu loba hartana bari tara disodakohkeun tapi jalma anu pangkoret-koretna nyaeta jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat. Sallallahu ala Muhammad lam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Berkah solawat, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah bulan Maulid anu mulia. Mudah-mudahan orang sadayana riungan orang sadayana tong hungkul ngariung di alam dunia, tapi mudah-mudahan tiasa ngariung di surgana Gusti Allah. Oge rerejengan sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan orang sadayana sing kaangkeun janten umat Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan orang sadayana sing kabagian syafaatul ummati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu cakap Bu, cakap. Atos pangintennya, atos sedadak ieu geuningan berat. Aya doa tutupna aya. Aya. Petugas doa tutup aya. Aya. Mohon. Mung sakitu panginten icunya anu tiasa kapihatur hapunten ka para guru sadayana, mung sakitu kabuktosanana hapunten tina segala kalepatan. Mudah-mudahan sing tiasa ngamalkeunana oge mudah-mudahan aya manfaatna khususna kangge abdi, umumna ti sadayana kangge sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.